pisan, Mang. Nanya tuh teh. Pan biar nanya, Mang. Wah, cil biar nanya nya. Kumaha? Yo, aing ngaliwat nanya. Aing teh jama we. Mana doi letik-letik. Cing aya kasopanan kalau gede teh. Wis, jangan panggil aku anak kecil, Paman. Apa tadi geus nanya, Mang? Punten. Sanggil tarik lah, cil. Naon? Letik-letik mana kagak ngajak ka aing. Dar jeung aing mah teh sieun. Oh, aing wani di tangtungan ku aing. Bisa keluarkan, Cil. Amin. Jurus, Cil. Anjing. Anjing. Budak sakti anjing. Kawas sungguh aku ya. Ampun ampun. Ampun Punya Mang Didis. Kabur si ente. Anye, Surat lah. tenang jeung urang mah. Aya balik deui mah ka dieu ngerasingan. Mang, bisa rokok. Kono Anjing, itu dulu. Wah, lumayan nih. Oh, rokok naon, Nak? Rokok super sabungkus, Mang. Oh, siap. Kalau sanuju kosong aja ge ieu biasa. Lah, lumayan rokok eta geuna. Lima rokok we. Mang, abi rokok sabungkus. Mang Acil. Mang Didis keur naon dia? Beli rokok. Beli rokok seberapa? Sabungkus. Geus keun we teh kurang. Rokok we sabungkus, Mang. Dia sekalian yang beli ieu. Oh, rokok naon, Nak? Lah, rokok garpit teh sami, Mang. Sarua cenah Mang rokok garpit. Asal ulah baralak we. Siap. Enggak. Kak. Siap, nuhun. Sabaran ieu 2 jeung ieu. Jantan 40. Dua cenah Mang. 40. 40. Siap, ya. Acil nuhun ya. Oke, tenang. Tiba-tiba Mang Acil we. Sok naon di kena pulang na weuh. 10.000 deui, A. Kumaha udah dijajankeun wae menawi. Mang geus we, Mang. Tasuk we ka Mang Didiskeun we. Ngok Mang aya 10.000 deui nya. Nuhun Mang Acil ya. Mang, nanti Mang Acil namanya 10.000 deui mah jeung Akang we sok. 10.000 deui mah. Yuk, atuh nuhun ya, Kang. Oh, nuhun atuh Kang, atuh nuhun pisan nya. Kayak rokok gratis. Duh, aing kebeneran aya Aris Pinjam motor Aris kulin. Cih, naik ke mana, Mamang? Bulet-bulet kieu. Wae ngan ulah lila urang kerek neang di ditu, neng awewe. Aris malila aing kulin unggul nempo janda pola di itu. Nah, ya Mamang. Kolot-kolot kitu janda perang. Nah, emang naikeun itu ka Mamang. Nyok teuing daekeun jeung henteu nama Aris. Aing lagi cobaan wae. Atuh, jom, Mang. Tapi ulah lila. Moal aing mah lia, Aris. Kedeung mah. Ngalongok unggul janda. Kedeung. Oh gitu manggihan awewe. Lah paling gini gerak. Duh, tapang si Mamang lila-lila teuing nya geus burit ya. Alamat ya mah. Kemana Man? Karena halus juga budak murah make air acting. Aing kesulin dis. Aing mau air acting. Halus tak air acting na, dis. Ya dewe kurang Bang, sabulan we. Aing Mang Dayat mah tuh aing hayang nyobaan boga air acting na sabulan mah. Erek mah. Ulah gede mah euy. Mana? Aing Mang Dayat mah berenang di urang teh friend. Pasti gade ku sabulan maka urang. Aing butuh duit. Heuh sok geus gadewe kurang. Baraha mana gadana? Sabarahanya. Bayang gope mah. Eta dis. Geus jadikeun ku urang ya sabulan we mah. Lah geus bayang. Kurang ini ditransfer da urang teh boga duit cash. Heeh. Tah ya mah. Tah. Kurang ditransfer ka nomor Mamang ya? Geus aing percaya. Geus kitu nya? Udah Mang, sabulan. Nama. Tebus deui ku Mang Dayat. Motor halus deui. Aing sabulan mah. Puga aya nu transfer aing 500.000. Menang duit aing. Duh aing ku si Aris gede. Des. Aing boga motor halus deui. Menang ngagade ti Mang Dayat. Lumayan jeung ulin mah. Cik, nggak ada Mang Dayat kumaha ieu motor urang ieu mah. Minjem tadi Mang Dayat ka dieu arek papanggihan jeung jana pirang cenah. Cih, da urang mah teh nya urang mah menang ngagade ti Mang Dayat tadi. Gope geus transfer duitna geuna. Geus lah haling yang motor urang rek neng ka awewe ka ditu. Duit aing kumaha gope? Mang Dayat cokot. Anjir, Mang Dayat nipu ka urang. Aki-aki ku aing lamun panggih deui. Bogoh teh ka mana ieu pisan ieu awewe urang ieu.
lama-lama teuing atuh. Terus di mana bae? Kan tadi teh macet. Di teleponan seaktif, di WA tadi balas. Baterainya lobet. Ah, bohong kamu mah habis jalan-jalan ya sama cowok. Enggak, beneran. Curiga. Selingkuh kamu mah. Enggak. Maaf ini tadi teh lama teh macet. Kita main lah, yuk. Jalan-jalan. Ini suaminya bukan. Bukan, Pak Ustaz. Lalu siapanya ini? Pacar aku. Masya Allah. Kalau pacaran itu nggak boleh deket-deket. Takutnya kena godaan setan nantinya. Dihalalin dulu. Kamu sih. Ini Pak Ustaz pegang-pegang tangan tadi. Kamu senderan Pak Ustadz itu. Duluan kamu megang tangan aku tadi. Kamu Mau nah cium-cium ada tadi. daekan nyender. Kalau masih pacaran itu jangan deket-deketan, harus jaga jarak 1 meter biar nggak ketular virus corona. Oh iya Pak Ustadz, makasih Pak Ustadz. Awas, awas aja ya. Iya Pak Ustaz, makasih ya. Ya Pak Ustadz. Jangan di sana lah, buku-bukunya kita pindah aja. Kita lanjutkan di kebun saja yuk.